Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Ki Sunda anu satia satuhu manco. Alhamdulillah dina wengi ayeuna Ki Sunda tiasa nepangan di pamirsa dina acara anu maneuh saban wayah kieu nyaeta midangkeun dongeng Sunda. Wengi kamari parantos rengse dongeng anu judulna Gara-gara Sumur Ajaib. Dina wengi ayeuna urang medar deui anu enggal, judulna nyaeta Nu Kasep Ngaraja Dewek. Ieu anu nganggitna masih keneh Ki Masram. Urang doakeun heula atuh ku urang pangintenya saupamina teh mah anjeunna parantos ngantunkeun, mudah-mudahan dipupruh ku rahmatna Gusti Anu Maha Suci, dicaang padangkeun, ditampi iman Islamna. Teu hilap karundayan atanapi ka keturunanana, mudah-mudahan dipaparin kasehatan, digampilkeun dina milari rizki, tur dibarokahkeun rizkina ku Gusti Anu Maha Suci. Amin. Ya Allah ya Robbal Alamin. Ieu diterbitkeunana ku Bahagia Bandung tahun 1870-an. Masih ya teh pamirsanya dongeng-dongeng tahun 70-an. Kumaha cenah pamirsa Nu Kasep Ngaraja Dewek teh? Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Kirata dikira-kira tapi nyata da memang urang oge ngaku kirata teh loba benerna. Contona wae aya basa kirata anu netelakeun kana arti manusa, cenah manusa teh juljol teu sama, ari jalmi juljol teu sami. Geura saha anu henteu narima kana kabeneran basa kirata ieu? Buktina memang geus kanyahoan, da memang kitu sifat jelema mah. Sok tara sarua sajuta manusia, sajuta kahayang jeung cita-cita. Teu dikolot, teu dibudak, teu di awewe, teu di lalaki, kabeh jelema nu hirup ku melendang di ieu alam dunya pada boga cita-cita jeung kahayang sorangan. Geus kitu takdir ilahi alam dunya kudu rame pabentrokan antara bener jeung salah. Sifat jeung kalakuan hiji jelema bisa robah nurutkeun kaayaan di sakurilingeunana. Loba pisan jelema anu asalna bener bager terus gaul jeung jelema baragajul nu akhirna kabawa jadi baragajul. Teu saeutik jelema bener campur gaul jeung bangsat kabawakeun jadi ngabangsat. Loba oge asal teu bener jadi insaf bener bager da gaul jeung jelema nu bener-bener nyaho kana bebeneran. Jadi sifat jeung kalakuan jelema mah kumaha pergaulanana bisa oge nurutkeun warahan ti kolot-kolotna. Lamun budak diwarah teu bener ku indung bapana geus tangtu kalakuanana oge moal bener, tapi mun bener-bener diwarah di pepatahan bener, tangtu geus gedena oge moal gampang kabawa ku sakaba-kaba. Sahanteuna ari geus boga dasar kabeneran mah sanajan campur jeung jelema baragajul oge moal jol ka olo, tapi bisa nimbang-nimbang mana nu bener jeung nu salah. Ku contoh-contoh di luhur tangtu urang noong atawa ngarampa kana eusi carita nu ku pangarang rek dipedar dina judul Nu Kasep Ngaraja Dewek. Muga-muga aya guna jeung mangfaatna keur urang sadaya, tapi kitu oge teu hilap-hilap sim kuring ngahaturkeun samudaya kalepatan. Maklum ngarang oge ngan ukur sepungkul teu aya keahlianana, jadi tangtos seueur kakuranganana. Ieu mah tambah teuing teu aya hiburan mamanawian aya nu benerna, ari nu salah mah piceun tong dipulungan. Sakali deui mugi para pamaos sadaya kersa ngahapunten boh bilih aya nu teu sapagodos sareng pamendak para pamaos sadaya. Nya kitu deui dina basana mugi kersa ngamaklum da sim kuring mah sanes ahlina. Teu aya kanyaho kana aturan-aturan sastra tadi oge ieu mah ngan ukur curat coret ka jurung ku resep tambah nganggur. Urang tua ratina tangkalna, urang teang tina dapuranana ieu lalakon dimimitian ku medalna Sang Surya na poe harita meletek srangenge ti beulah wetan. Cahyana hurung gumebiar nyaangan sabuder buana panca tengah dibagiakeun ku raongna hayam kongkorongok. Manuk recet patembalan jeung pada baturna teu lila hawar-hawar kadenge haleuangna sora adan, pertanda yen dina waktu harita geus manjing kana waktu subuh. Mejeuna jalema harudang pikeun ngajalankeun salat subuh sumujud ka Allah Subhanahu wa taala.
Angin letik ngahiliwir nyecep tiis karasana tapi matak seger kana awak. Brai berang Sang Surya kawas nu bungah tagogna teneng ludeng teringrang pikeun mancen tugas ngajaga alam berang. Saeutik-saeutik lalang senying rai merean jalan beuki lila cahya Sang Surya beuki caang rata teu ngawalah-walah nu jauhna nu deketna kum jagat raya ieu kacaangan. Kekembangan mekar barekah dangdaunan cenghar cahayaan kahudangkeun ku cahya Sang Surya. Kitu deui kekembangan nu marak bak hareupeun imah Bapa Rukmana. Kabeh barekah kembang ros, kembang malati nu beureum jeung nu bodas, paselang jeung warna kayas, paselang direka-reka siga nu ngahaja dipapantes ku nu bogana sangkan hade katempona. Harita teh keur diceboran ku hiji lalaki tengah tubuh pangawakanana jangkung letik pakulitan hideung santen ari panon rada bolotot. Kopeah dilalapkeun nutupan ceuli mun ku urang disidik-sidik bat matak pikasieun. Ari sabab eta lalaki teh beungeut bodor, irung namru, bibir rada jebleh, ari kumis ngajeblag gede. Tapi pondok siga ti kotok teu model batur panjang ka sisi, ieu mah naplok ngan sautad. Nya moal beda we jeung kumis si Caplin mah. Ku nempo kitu oge urang geus bisa neguh yen manehna teh pangkat bujang nu ngadunungan di dinya. Ngaranna oge beda jeung batur sigana wae hese neangan ngaran nu sarua jeung manehna mah pondok tapi matak olohok. Geus moal bireug ari keur urang lembur Ciberem mah katelah Sogot. Ambeh pantes mah urang tambahan we jadi Mang Sogot teuing saha ngaran nu sabenerna mah da saurang oge eueuh nu nyaho. Sabab Mang Sogot teh lain urang Ciberem asli, manehna urang Talaga. Ka Ciberem soteh ngadon ngumbara nya digawe di Bapa Rukmana. 1 tahun 2 tahun nepi kalawasna akhirna jadi betah cicing di dunungan. 10 tahun sakali oge balik ka lemburna mah tara. Eukeur mah jauh katambah-tambah di lemburna teh geus teu boga baraya, basana oge kenaon balik ka Talaga da keur betah di Ciberem cenah. Mang Sogot gawena getol naon pagawean di imah kabeh dicagap. Ari isuk-isuk mah geus biasa ngurus kebon kembang. Kulantaran eta manehna dipikanyaah pisan ku dununganana teh sagala kabutuhanana tara dilalaworakeun ninggang dunungan model Bapa Rukmana. Hiji jelema anu kasebut berehan tara lebar barang bere mun nitah tara sesentak puguh Mang Sogot beuki betaheun pisan. Ari Bapa Rukmana teh asli urang Ciberem, umurna nincak kana 40-an, jelema bager, akur jeung berehan sanajan kasebut beunghar oge. Tara ieuh agul adigung kawas batur, kabeungharanana teh estu dipake tutulung ka batur, nulung kanu butuh, nalang kanu susah. Mun kanu sangsara tara ieuh nya campah ngahina, sabalikna nyaaheun pisan ku sifat-sifat eta. Bapa Rukmana pada ngajenan pada ngahormat ku tatanggana teh. Cohagna moal aya sa Ciberem mah nu berehan kawas Bapa Rukmana. Bapa Rukmana henteu ngaduda tapi boga pamajikan, malah geus boga anak sagala. Pamajikanana oge sarua berehan, ngaranna katelah Ibu Hasanah. Ari anakna hiji-hijina harita teh geus nincak umur 15 tahun, hiji jajaka keur beujeuhna belak kesentang. Resep ulin, resep make, ngaranna moal aya nu bireuk nyaeta Asep Parman. Asep Parman teh kacida dipikanya anak ku indung bapana naon kahayang tara dipungpang, tapi sanajan kitu oge Bapa Rukmana teu poho mere didikan nu hade. Unggal aya waktu nu salse Asep Parman tara lat di papatahan sabab bapana hariwang, sok sieun nu jadi anak cilaka atawa kabawa ku sakaba-kaba. Oro kaya sifat-sifat Asep Parman pasalia jeung kahayang kolot-kolotna, manehna tara beunang di papatahan. Omong kolot-kolotna dianggap angin ngaliwat. Puguh Bapa Rukmana jeung Ibu Hasanah jengkeleun pisan ngan teu pondok pangharepan. Sanajan bedegong oge terus di papatahan, sugan jeung sugan bisa diomean.
Demi harita Asep Parman teh rek indit sakola manehna geus dangdan sagedna keran da biasa mun ka sakola teh embung basajan kawas batur mun dibere bekal oge tara daek dibere saeutik sipatna olo-olo hayang kapuji ku batur. Ari rupa mah memang Kasep hese neangan pitandingeunana pangawakan jangkung sembada kulit koneng mun seuri kacida manisna panon seukeut. Cohagna Asep Parman mah kaseplin ukur omong batur cek nu bohong mah cenah kaseplir Arjuna gagahna lir Gatot Gaca moal aya deui we cenah Kasep model Asep Parman. Geura urang mimitian dongengna. Sogot Asep Parman gegeroan ka Mang Sogot berebet nu digeroan buru-buru nyamperkeun bade aya pikeun saeunaon Asep? Mang Sogot beri rengkuh hormat. Pengelapun sapatu kuring rek ka sakola sok buru-buru. Memang kitu adatna Asep Parman teh kasaha-saha teh sesentak jeung marentah. Ari Mang Sogot mah geus teu kaget deui da unggal poe ngabulaan gancang manehna ngajalankeun parentah dunungan barang sapatu geus herang meunang ngelap song diasongkeun ka Asep Parman nu keur nulak cangkeng. Mangga Asep, ieu parantos bersih tuh ku si Mang mah meuni mengkilap deui mangga geura angge sanes bade angkat ayeuna Asep teh. Pira ku isukan sok pangasupkeun kana suku ceuk Asep Parman deui bari gek diuk suku dikahareupkeun bet kacida teuing olo-olona teh di sapatu mumul ku sorangan. Cing atuh Sep, ari di sapatu-sapatu wae mah tong nita ka Mang Sogot. Pira aku teu bisa ku sorangan ceuk Bapa Rukmana anu harita norojol ti kamarna bari gogodeg nempo kelakuan anakna kitu teh. Hatena teu panuju kana sifat-sifat nu jadi anak kitu teh. Leuheung ari nitah gawe sejen mah da kabujang geus kawajibna. Ari ieu di sapatu kudu ku batur mah kacida teuing da lain budak bolon atuh. Kenaon gawe atuh Pak? Mang Sogot teh apan bujang urang wajib we nitah kitu kieu ge. Sok Mang buru. Dicarekan ku bapana kalah negdreg mawa karep sorangan atau Bapa Rukmana ngan bati gogodag. Mangga Asep, Mang moal baha raos puguh dipewarang ku Asep teh meuni asa diangken Mang mah. Mang Sogot bari ngasupkeun sapatu kana suku Asep Parman nyarita. Kudu kitu ari kadunungan mah geus ditalian acan. Parantos Sep beres. Mang, tong digawe ayeuna mah. Hayo we anteur heula kuring ka sakola jeung ulah balik sorangan. Balikna bareng deui jeung kuring. Dagoan we Mang di luareun sakola. Har bet sisinarieun make hayang dianteur sagala. Pan biasana oge indit sorangan. Jeung deui Mang Sogot mah engke rek dititah balanja ka pasar ku bapa teh. Ka pasar mah ku ibu we atuh Pak. Abdi hayang dianteur ku Mang Sogot. Mun indit sorangan mah kajian moal sakola we. Asep Parman bari jam motrot manehna keukeuh hayang dianteur ku Mang Sogot atuh Bapa Rukmana jadi ambak pokna teh. Asep, cing atuh tong kitu-kitu teuing ka bapa teh. Bet wani ngalawan ayeuna mah. Nah marek nurut ka kolot. Teu sangka keur leutik mah bager jeung sieun pisan ku bapa teh. Nah ari ayeuna jadi wangklang kana naon mamawa karep sorangan. Kakolot wani ngalawan mun dipapatahan kawas nu nya ngartikeun tapi geus sapoe dua poe mah kitu deui cing atuh ulah ngerakeun teuing kolot. Mun kitu ku kolot teh teu diurus pan sagala diperlukeun. Ayeuna sakola dijujurkeun asup ka HIS nyaeta kolot mah nyaah sugan jeung sugan nu jadi anak aya tempoeun kolot. Ari boga pangarti mah alus kalakuan, alus alakna, da di sakola mah dididik, ditungtun kana bener. Ari ieu bet kieu wae, sapeda aya matak naon, biur-biur kana sapeda. Pan biasana oge tara dianteur ceuk Bapa Rukmana. Ratu dapa kana sepeda mah, babaturan mah kana motor, kana sedan, beri dianteur ku bujangna. Asep oge hayang nurutan, Asep Parman ngajanggilak baod. Ari batur mah da bangsa Walanda pantas rek kana motor kana sedan oge da balonghar. Ari urang mah apan sakieu buktina
Sakieu oge untung Asep bisa asup ka sakola Walanda. Geura batur mah mana cing saha di Ciberem nu sakola ka Bandung, saha nu bisa ngasupkeun anakna ka sakola Walanda. Pan teu karuateun ku biayana. Cing atuh ulah ogo teuing da Asep teh geus gede, geus dewasa, jeung geus ngarti meureun saeutik-eutikeun kana bebeneran. Moal sakola ari teu diantar atawa teu dimangmelikeun motor mah ka era-era sakola oge timbal Asep Parman. Tuh nya di papatahan dihartikeun mah henteu. Mangsa bodoh rek indit sakola rek henteu oge asal ulah nyalahkeun ka kolot. Mun hirup bodoh teu boga pangarti. Antukna Bapak Rukman jadi gemes gregeteun ngan teu wani ari tunggal teunggel mah datara tumantea. Naon ieu teh? Biasa ari rek indit sakola ribut teh Ibu Hasanah nyampeurkeun. Ieu geura ibuna si Asep beuki dieu teh, beuki olo-olo wae. Sakola geus embung, aya daek kudu dipangmulikeun motor jeung hayang dianteur-anteur sagala. Mahal Asep motor teh, lain belieun urang. Nyakolakeun hidup oge ibu teh geus bara-bara. Cing atuh ulah ogo teuing. Tuda babaturan mah eueuh nu kana sapeda. Pira ku Asep sorangan nu kana sapeda. Era atuh Bu. Rek cicing we Asep mah di imah. Keun wae teu sakola oge. His ulah mogok ari kana sakola mah. Sabab sakola teh gede paedahna. Keur hirup hidup kahareupnakeun. Pedah ieu cenah teu make motor. Wayahna we sing sabar. Da kaayaan kolot ngan sakieu. Lain teu hayang nyenangkeun nu jadi anak. Ngan pisarateunana nu teu nyukupan. Asep kudu sabar, kudu prihatin. Jeung lamun dipikir mah kudu kumaha deui atuh ibu teh. Itu ieu keperluan sakola pan geus kumplit. Ari mangmelikeun motor mah terus terang we ibu teh lain teh hayang ngan duitna ti mana. Boga sawah sacangkewok piraku deui kudu ditukeurkeun kana motor mah. Ti mana keur dahar sapopoe pek geramiang tong loba pamenta. Dalamun aya mah kolot teh moal lebar. Ibu Hasanah semu ngahruk. Hate sedih jeung perih mireungeuh anak kitu teh. Sedih pedah teu bisa nyumponan kahayangan anak. Sedih perih anak jadi unggah adat jauh tina panyangkana. Hayang dianteur atuh ku Mang Sogot. Asep Parman semunu ogona keran. Pek ngan ulah hayang dianteur unggal poe. Sabab Mang Sogot teh diarah tanagana di imah. Mun unggal poe nganganteur ka sakola mah saha atuh nu beberes di imah. Jig Mang Sogot antara sapoe ieu mah Ibu Hasanah ngidinan indit ka Mang Sogot. Manta bakalna heula Bu. Tah 5 ketip oge cukup. Embung hayang saperak, jawab Asep Parman. Padahal 5 ketip oge harita mah lain duit saeutik. Da eta we harga beas teh ngan ukur saketip saletara. Jadi lamun saperak teh sarua jeung 10 letereun beas. Cing gemi atuh Sep kana duit teh. Ieu mah kumaha 5 ketip beak saperak beak. Cing bisa neundeun ulah boros teuing. Da hayang jajan atuh Bu. Ayo Mang bisi kaberangan. Asep Parman geus kitu mah kincid indit diiring ku Mang Sogot. Bapak Parman jeung Ibu Hasanah ngajajabkeun anakna ku paneuteup nu ngandung perasaan sedih jeung hariwang. Sahanteuna boga anak nu loba paningkah jeung geus kanyahoan adatna teh mawa karap sorangan. Teu kawas keur budak bager jeung nurut ayeuna mah jauh pisan jeung lamun di papatahan teh tara ieuh ngagugu. Dicarek malik ngalawan ku kolot eueuh kasieun pisan. Bet jadi kitunya ibuna si Asep teh bari ngaluarkeun surutu Arizona pelenyun udeud semunu nikmat. Mohon Pak jadi bedegongnya di papatahan meh ampir unggal poe tapi taya terapna pisan. Jadi wani ngalawan deui nya ayeuna mah tembal Ibu Hasanah mairan. Cilaka Bu mun diantep mah engkena beuki wani. Ayeuna geus kieu komo mun geus kolot matak tong diogot teuing ibuna. Har ari apana ibu mah teu ngogo teu naon.
basajan we ti kapungkur oge apan kauninga ku anjeun tembal Ibu Hasanah. Nya ulah diantar teuing ka hayangna bisi engkena tutumanan seperti halna bieu menta saperak dibere saperak padahal ari cek bapa mah 5 ketip oge keur bekal sakola mah geus leuwih ti cukup rek jajan naon moal burung kaboli nyarek soteh bapa mah ngajaga kahareupna dari budak teh mun diwowoy teh sok beuki ogoan leheung mun di urang ninggang aya kumaha lamun keur eueuh jadi bapa mah hariwang lain embung mere. Bapa Rukmana bari nyerebungkeun haseup surutuna pelenyun serebung haseupna kaluar mani ngebol. Kedah kumaha atuh Pak geuning biasa kitu maksana ka ibu teh? Matak oge ulah ditumanan keun soal duit bekal kitu teu nanaon ngan anu sejena geuning bieu hayang meuli motor jeung hayang dianteur lamun sakola omat ulah diidinan keur mah urang teh nya teu boga duit keur meulina kaduana bisi olo-olo asa kaogo barudak ayeuna teh atuh Bu kurang-kurangna kolot bisa ngaping ngadidik mah wah cilaka engkena ngablu moal betah di imah terus we kokoboyan ngaganggu kana katengtreman masyarakat gerasaha nu era kapan kolot keneh embung bapa mah boga anak siga kitu teh era ku masyarakat da geus tangtu pada ngomongkeun pada ngagorengkeun teh tembal Bapa Rukmana deui. Mohon Pak kumaha wae atuh si Asep teh da ku ibu mah geuning teu beunang dipapatahan. Sarua ka bapa oge ayeuna mah wani ngalawan jeung eta kalakuanana kacida pisan robahna. Bareto mah kakolot teh hormat tara wani nembal-nembal acan mun keur dipapatahan teh. Ari ayeuna bete sangka teuing nah kumaha wae atuh di sakolana teh nah teu meunang didikan atawa kumaha piraku atuh Pak guru-guru ngadidik kana teu bener mah tangtu ngadidik mere jalan kana kahirupan nu sakuduna ngan si Asepna we sigana mah bedagong da moal salah ari panyangka ibu mah nu matak si Asep kitu teh meureun campur gaulna jeung barudak baragajul geuning kamari oge aya batur sakolana saha teh da bangsa walanda cenah mah anak kolonel tapi adat kalakuan anak mani goreng patut pisan pasti si Asep oge kabawakeun Pak Ibu Hasanah bari netep ka Bapa Rukmana bisa jadi ibuna komo ieu sosobatan jeung anak kolonel walanda meureun saeutik-eutikeun si Asep keterapan teu bener da eta ari anak kolonel walanda mah meni asat aing adat kalakuanana sok teu jeung elingan da eta abong manehna nu keur boga kakawasaan ceuk Bapa Rukmana bari mareuman kuntung surutuna. Ayeuna mah kudu dicarek ulasina gaweul teuing jeung nu kitu hariwang lah ibu mah sok sieun ka babawa goreng puguh we atuh ibuna keun ku bapa rek dicarek malah ayeuna mah si Asep tong didinan kaluar imah mun teu penting-penting teuing da kitu geuning ulin teu puguh ku bapa we da ku bapa mah aya kasieun nya keun ku bapa barina oge ibuna mah sok tara bener cing bubur kacang teh asak acan parantos ngagolak dia teh asak panginten apana ke antosan urang jahitkeun heula. Ibu Hasanah bari jung cengkat koloyong ka dapur rek nyait bubur kacang hejo da geus biasa unggal isuk kudu olah bubur kacang hejo keur ngopi Bapa Rukmana. Urang kocapkeun pamirsa ayeuna nyaeta Asep Parman. Asep Parman harita teh geus nepi ka sakolana abong kasebut sakola Walanda nu sarakola oge lolobana Walanda. Bangsa Indonesia mah ngan hiji dua kitu ge anak nu beunghar jeung anak pangkat. Da anak nu teu boga mah ulah boro bisa sakola HIS ka sakola desa oge geus teu kuat ku biaya. Asep Parman boga sobat anak kolonel Walanda. Urang jalan Braga ngaranna Pansenik. Geus 2 tahun manehna sosobatan nepi ka geus layet pisan harita ge manehna keur ngobrol di luareun kelas bari suka seuri.
Temawa sepeda Sep. Teu bocor bieu teh bana can kaburu ditambal tembal Asep Parman. Ari nu bareng jeung maneh bieu saha? Bapa maneh lain? Pan senik nanyakeun Mang Sogot nu harita keur ngadagoan di luar. Kira-kira atuh Nik, urang kudu boga bapa kitu mah. Si Sogot eta mah bujang dewek, jawab Asep Parman bari gek maranehna dariuk dina bangku. Laek ngarokok Sep, Pan senik bari ngaluarkeun rokok bodas merek Triple Five. Sanajan ku guru teu meunang aya murid ngarokok, tapi manehna bedegong ancaman guru teu dipalire, pelaturan sakola geus teu dianggap. Waktosna kabujang see pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.